tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi ya hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Deuleu hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa deuleu maung horengana maung sakwa maha kawasa Allah pohara amat. Deuleu deui urang orai aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah. Aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Deuleu laut, oyak laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang makan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Iya gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, iya orang mah tembung keterbawa orang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh senang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieu lah anulah. Wah, sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak mah hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah. Ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Ya ngadoha bae urang ka Allah.
Tidaekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana tidaekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang seuk Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikeun ka Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh moh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuhna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan balon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh deui ulah aya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangket di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang gua nangis aing jeung teu pati ku batur ngangguran pendek edinyana hideung edinyana jobed edinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika urang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu
Numantak kurang dakwah teh ngejar-ngejar dunia, Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi, tolol amat, goblok amat. Kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu mah bangsana. Ayo coba ge hina amat, masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah. Cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertader datang si Hidir Datangnya datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya bulan umpat. Tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah teu ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha Pendi. Oh keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal gak sama itu tadi?" Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi kan sama Khidir sasalaman lu banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing hade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti. Mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Ih, kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadaburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiad aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku ari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nyana nyieun Perindo datang nyana ka Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya ka sing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji. Aju ngayakeun pangajian nya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nya. Tapi teu iman.
cak di dieu nagen mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana malin memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah iya maka dia namanya selain awewe di kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deh kumaha Ahok masa orang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adil dah ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun gerakan itu urang mah ulah kajenting urusan barang jeung elehna mah teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol jangan kalau moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkan jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saya kaditu aing hayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji bae sebab orang bakal berhadapan dengan Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia kita menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha
Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban, nih modalnya. Terserah mau hawalan apa mau pertemuan, nih modalnya. Nyana ge hadir. Ceramah kiai. Tapi kan lain si mata dabur tamajang nyana nyieun demi untuk nyana. Teu mikir ta otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeuk di akhirat bakal dikumahakeun kan. Ji urang mah muludan kabehan ieu mah cenah ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan. Ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang. Ya kula mah boga aqua doang. Aju datang deui kula mah boga sugut doang ge ieu tah. Aya masalah ge. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Heuh. Mulu dan truk rame reganya mah. Raja Bantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan sakieu anu ngadahar. Terus gitu nama. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakiana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we geus wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini ayo diseberangkeun ku nyana stop mobil di ditu stop hebat biasa dah beres datang geus di alhamdulillah caknya nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknya teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayunya anak indit tuh goblok tuh coba eta kan nyusahkeun cak ini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu loba urang itu tulung teh jauh lebah eta teu ngepas masyaallah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aing teh nyaho di mana nama ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia goblok bacok siapa ini
Eta jelema ngomong sia kowe calana awas ya. Tolol sia. Agak lompat. Udah aja lompat. Po, aing nanya pangeran, jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Teu jawara diajak ngomong mah beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Tolol meureunna. Ayakeun ka kaki uci. Ucina ge teh nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana nyahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hate enggak teu percaya ka Allah hatena teu dideleukeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu kan dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adabil fiqhi wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaatin madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae aya seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba tolol teh coba puguh ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adon lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi